Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjeun sadayana anu aya di tempat hatur nuhun parantos masihan waktas anjeun dina kesempatan anu mulia ieu. Simkuring bade ngungkapkeun sababaraha hal ngeunaan pentingna ngajaga sareng ngalestarikeun kabudayaan Sunda anu parantos turun-temurun dijaga ku karuhun. Sunda teh mangrupa hiji kabudayaan anu pinuh ku kaarifan lokal, anu ngandung nilai luhur anu kudu dijaga. Ngomongkeun kabudayaan, ulah poho kana basa Sunda sorangan, sabab basa teh jadi saluran utama pikeun ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Basa Sunda ngajarkan urang pikeun saling ngahargaan, ngajaga tata krama, sareng ngajalin silaturahmi anu hade antara sasama. Hadirin anu dipika hormat, kabudayaan Sunda oge katingali dina seni, musik, tari sareng sastra. Tembang Sunda kawas kecaping suli atanapi wayang golek marupikeun salah sahiji warisan budaya anu luar biasa. Sanajan ayana urang cicing di zaman anu beuki maju, urang kudu bisa ngajaga kabudayaan Sunda tina ancaman globalisasi anu kadang-kadang ngabalubarkeun leungitna kehormatan kabudayaan lokal. Urang kudu ngajaga kabudayaan Sunda ku cara ngaapresiasi sareng ngamalkeun nilai-nilai dina kahirupan sapopoe. Pikeun para nom-noman, hayu urang terus diajar sareng ngulik ngeunaan seni budaya Sunda. Ulah sieun pikeun nampilkeun kabudayaan urang, sabab kabudayaan Sunda teh sae. Sakali deui, kuring mingharep urang sadaya tiasa jadi bagian ti usaha ngalestarikeun sareng ngajaga kabudayaan Sunda. Boh ku cara ngagunakeun basa Sunda, ngiringan seni tradisional, atanapi ngajalankeun ajaran-ajaran luhur anu parantos diturunkeun ka urang ku para karuhun. Kukituna, hayu urang sami-sami ngajaga, ngamumule, sareng ngalestarikeun kabudayaan Sunda supaya tetap hirup tur mekar di tengah-tengah zaman anu robah. Panginten, sakitu wae ti simkuring hapunten tina sabudaya kalepatan hatur nuhun.